Pemirsa tak ieu hasilna tanaman di Tumaritis teh. Tapi teh ngobrol-ngobrol jeung budak cenah hayang barang dahar. Da kudu meuli maka warung da duitna ke mana atuh jang meuli kuota ge. Weuh pan hayang ngonten. Weuh kuotaan. Tayna mah urang ngalahui we. Anu kamari dipelak teh geuning anu diajarkeun ka maneh rul. Kamari diajarkeun ka maneh. Tah urang ngalahui we nama tuh. Kuinta ieu hasilna pemirsa. Tah kieu ari aya naon teh? Aya kadaek mah. Jadi orang teh teu kudu we boga duit tah. Jadi ngalahui we tah ieu hasilna kegiatan di Tumaritis bari ngonten teh. Tah ieu hasilna teh tah ngonten teh di Januari tah ieu mah melakui di bulan Februari ieu teh 3 bulan. Alhamdulillah tah geringanan bisa ini rek ngulup. Tah urang beakeun aja keur mawa ka imah ieu ro. Ieu tah urang beakeun sajajar. Urang baru kendainya, urang baru kendai, tah ieu. Urang baru kendai. Nah, tuh ya aningan tuh. Alhamdulillah, iya hasilnya tah. Belit aduh. Hatur nuhun ieu upami aya naon kitu aya manfaatna. Tah itu ya tanah lowong saeutik, tah ada kadina mah alpuket. Jeung kadu jeung cau tah ieu mah di parean ge da geus teu kuateun hium di pelakan ieu ari huit alhamdulillah karena hayang ngurut teh hayang barang dahar aya kitu dahareun alaeun kitu tah ari aya kadaek mah tah alhamdulillah kadaek mah nya kitu we meureunana moal boga dahareun tah kieu tuh kan kari ieu we kari cokelan teh angan tah kitu pemirsa mangga upami aya manfaatna. Tah ieu ngamanfaatkeun lahan aya areuy plakeun keun da moal berat dibawa aya masalah pepelakan mah beda jeung nanggung engke ge meureunana paling ngaguar-guarkeun kitu tah geus plakeun mah supaya ulah ieu areuйna ulah kaditu-kaditu kitu pamirsa mangga disaru pamaya manfaatna hatur nuhun.